Yeuh, hujan wae puasa teh ngeunah-ngeunah mie ngandog, midog. Jadi perih beuteng, haus mah henteu puasa teh ieu mah nya cuacana kos kieu mah cakung. Kuduna mah ieu teh ngaringkuk, beuteung seubeuh hees. Ya balila keneh ieu jam 1 buka. Boga duit 10.000 meuli naon jeung buka, paling ge kolak jeung mie sambel meureunnan. Dengan sangu mah nyaho meuli naon nya geus we mie di sanguan. Tong pusing-pusing nu penting mah da aya cai we urang mah. Bela maneh mah puasa teh ngan ngomongkeun we kadahara. Yeuh urang boga duit 10.000 yu, cek urang teh lamun buka urang rek meuli pecel we, cek urang teh jeung es. Nya mahi atuh 10.000 mah. Ya tapi kan urang hayang kos Bu Haji, meuli es campur, meuli es kuwut, sagala rupa. Maneh mah hayang saingan jeung Bu Haji, apal sorang Bu Haji mah gede gelebokna, keur mah gede Gede lebokna gede duitan mah. Oh nya ulah diturutan Bu Haji mah. Bu Haji mah aneh boga salaki ge duitna loba we sih. Urang sok aneh dah, eta manehna duit di mana sih? Da si Asep da emang tara balik, da cibang digawe kos kitu. Maneh ge geuningan randa maneh eueuh duitan nya. Urang mah eueuh duitan. Urang mah aneh ka Bu Haji sia, Bu Haji mah teh boga salaki, duitna loba sia manehna mah. Nya pan Bu Haji loba sawahna. Oh nya emang sawah nek didaangan unggal poe. Sawah mah genep bulan sakali panenna oge. Heeh sih. Tapi maneh aya nu ngomong-ngomong puasa kitu Bela. Nya puasa urang mah tapi urang keur ngawawaas teh ayu, cek urang teh ieu puasa teh hujan wae. Heueuh puguh ge, Jadi urang perih beuteuh. Heeh, hujan-hujan kieu kan ngarecek perih Maneh beuteuh. dosa sia ngomongkeun dahar ngomongkeun Bu Haji tadi maneh dosa. Allah mah teu suka cenah. Nya maneh ti heula atuh da ge. Yuh urang bingung sia yu, lebaran teh can kabeli baju. Nya komo urang. Urang mah boga salaki ge teu boga salaki yu mendingan maneh randa yu, paribasa boga salaki aya salaki tetangga daekeun di kumaha di kampanan. Maneh kitu oge baheula. Nya teu kitu lah. Lah Mang Udin ku maneh oge. Nya eta mah kan hilap. Nya hilap urang ge yu, nya lamun misal ke salaki urang daek nyerahkeun urang mah geus hayang jadi randa. Terus emang ayeuna teu ngirim-ngirim. Teu nyaho ka mana sugan paeh beukeun di ditu teu nyaho urang mah salaki urang. Terus henteu diserahkeun meureunna. Teu da dana si bogoh keneh ka aing tah. Nya maneh kitu mah teu bebas mah rek ngadeukeutan saha-saha oge. Iya, kana kadeukeutan Haji Mahmud ge ulahun ku Bu Haji. Haji Mahmud dipecak teh ya. Lain. Anu mana? Lain, pokona aya kaset maneh teh jangkung leutik bodas. Terus tukang bang sok nanyakeun urang si ayu. Tapi nya urang mah ngaharagaan keneh ka salaki urang. Ulah ari kitu mah, maneh ke salaki maneh ari can diserahkeun mah maneh can bebas. Da tapi moal diserahkeun sigana mah, da soalna kan bapak urang warisanna loba yu, manehna hayang wae meuli meuli talek majar. Maneh warisanna loba, tapi maneh ayeuna balangsa keneh wae. Nya kan warisan mah poe dicairkeun oge beak karena duit warisan maneh teh. Sih, nya mending maneh mah boga Maneh warisan. gonta-ganti lalaki we ge maneh teh beunghar-beunghar geuningan. Nya buat kamari doang, urang di luar negeri. Nya eta ge usaha maneh di ditu jadi pembantu. Tapi mendingan kana jadi pembantu yu, duit loba, awak kaurus, bodas. Heeh sih. Terus awan nek balik yu nek KS we. Mah teu ngilu pengajian. Kamut. Ustadna soalnya eta. Yeh, Urang mah yang Ustad Abdullah. ieu kamari ge urang nya pengajian di kota Rareuda. Menilila pas eta mah. lain eta mah ustadna nyindiran wae urang jadi merasa kesindiran kamari mah sia. Ajar teh coba Bu Haji mah cenah. Eta teh masa ustad geus kitu. Ngomong-ngomong urang ti heula nya. Euseuh. Ayu ge randa. Pokona we salaki batur angger manehna gen teu beunghar-beunghar komo aing salaki aing teu balik-balik. Alhamdulillahnya puasa teh cuacana kos kieu. Moal karasa ieu mah nepi ka magrib ge. Ieu ngomong-ngomong kamarana nya nu sajana nya. Ayo. Ih, mana teu make kerudung? Ih, urang moal ngaji heula nya izin heula nya.
Oh izin eta. Kamari ge meuli kotara redang banget. Coba ge tanyakeun ka itu na ka marmotna. Marbot meureun. Marmotna tambahan deui kitu kipasna atau pakai AC ke 5. Iya ayeuna mah cuaca lagi kos kieu moal ieu. Ya harudang we anggur. Nya mumpung bulan puasa ayu. Moal urang moal minggu we ngaji nya. Nya puasa meureun. Puasa alhamdulillah. Ya syukur atuh alhamdulillah mah. Maju deui stres jigana si Ayu mah. Hujriah wae tapi ngeunaheun puasa-puasa kos kieu hujriah wae insyaallah Eka aya rek puasa soalnya cuacanya mendukung alhamdulillah hujan-hujan kieu Eke puasa mudah-mudahan we tamat nepikeun ka jam genep tapi kamarenongnya geuning sepintas biasana we aki mah sok sarare da beurang dijieun peuting dijieun beurang ari di lembur mah ari bulan puasa mah cuman Eke nu keliling wae Ayu ya kunaon si Ayu talembo banget sih Mana urang keur puasa ragag deui ya. Emang sahur jeung naon sih Ya urang sahurna mah jeung segala aya. Geuningan meuni ragag talembo pas budak wae maneh mah Ya pan nalesa ngamel ieu kunaon sih puasa-puasa kieu hujan teh membawa berkah Ayu. Ya emang sih jadi kapuasan oge bakalan kuat gitu mana ada. Ayu urang ge aya puasa sih Ayu. Ane puasa gitu. Puasa orang peuting sahur teh jeung sadencis. Kedong ge maneh mah buka. Moal ieu urang ayeuna yang puasa soalnya kan cuacana kos ieu cuacana mellow. Heeh sih nya kunaon sih nya bulan puasa malah hujan padahal ayeuna geus bulan puasa biasanya kan bulan puasa sok panas gitu kan ayeuna bulan Januari na mundur jadi nate ayeuna teh aturan mah masih kene bulan musim panas gitu mundur daunan hela saker buka angke sore hayang jeung daunan diangeun enak cigana ieu daun ieu ya. Habis arek meuli sayuran teu boga duit Mak Bu Haji. kurang neangan wae emak. Nah si Bu Haji. Itu aya pengajian. Ayeuna aya pengajian. Ayo ngilu heula yuk. Mengilu kan itu. Tapi salina lah bajuna. Nya wayahna nya mama di ditu ge ngilu ngajamblem we da teu bisa ngaji. Oh nya kajian teuing ke aya berkat pan majong buka puasana. Bu Haji. Ya mending atuh. Aya kolak, aya nasi bungkus. Pokoknya segala rupa nya mending atuh Bu Haji tadi namanya saker buka ieu arek numis ieu we dang daunan nya. Ayo mendingan ngilu pengajian menang pahala ongkos. Ieu mak salin heula meureunana. Salin heula tuh maju ke situ. Ayo. Urang tadi amprok jeung si Bella kos nu teu puasa si Amel. Si Bella mah wanita kapirun emberan. Terus malah nanyakeun ka urang maneh ayo puasa henteu cenah. Nya puasa lah urang mah lamun kamari urang emang nage jujur teu puasa cenah. Maneh mah elek ku urang cenah urang mah encan ieu pisan cenah encan naon ngaranna? Encan batal pisan cenah. Manehna mah godin wae Begitu. Manehna mah kamari oge ngadahar rujak di totoang tuh. Bisa we ka baturnya. Emberan adatna lah wanita seti manehna mah kitu ka batur teh maneh teu puasa nya maneh teu puasa we. Tempo manehna we anu teu puasa kitu nya. Manehna mah kembae ke kena ajab emberan urang mah kieu-kieu oge da puasa mah nya wajib puasa. Urang teh orang Islam kudu wajib puasa. Kamari mah urang keur dapet. Berang. Eke mah awal-awal doang teu puasa ayeuna mah alhamdulillah Eke puasa. Kitu ge lamun nepikeun ka magrib Terus urang tadi amprok jeung si Iis ngajakan pengajian
Urang kamari ge pengajian kuat harareudang Amel. Ah, si Iis mah pengajian oge maneh nama hayang konsumsi doang. Kan nyosorangan wanita lavender maneh Emberan kan ayeuna teh bulan nama. puasa pasti aya kolak, Ya pasti. aya mie sambal. Ayeuna kan manehna ke Arab ke Arab duitna geus beak dutrekna Tadi ge urang teu nempo da manehna make gelang. beak Eta teh. beoran kita selebaran ge pasti manehna berangkat deui cis ke luar negeri deui malarat deui. Ih. Nah, cicing wae manuk teh. Gua keur puasa. Dang. Abong-abong bulan puasa geuning sia teh meni cicing wae. Arab aya pinuh cai aya. Nah. Batur mah teu sasada. Nah, sia mah cicing wae. Wah. Manuk teh gering gua. Kira ku yang kudu dibawa ke rumah sakit mah ya. Di manuk teh ah. Ah, Euy, urang rek pengajian heula tah di lembur eta tah. atuh. Cineng keur obo kade hudang ya. Heeh. Lumayan. Naon sih? Menang takjil gratis. Tahu lumayan jeung buka puasa. Mana puasa tuh sih? Ya puasa lah. Ulah nyoy manuk atuh. Nya naon deui sih? Geura mandi di angir karamas. Kaditu Siap. Ayo, nyoy bro. aya manuk. Kembali ke ulah barang ting sing udang. Nya moal sakedeung. Acara pengajian paling ge sajam satengah. Kade bablas ngaladog. Geus urang mangkat heula. Kade. Ayo Bulan puasa. Pasti nya. Mendingan boro-boro jelema manuk cicing. Si iem euy, beri beuteung Bentar heula Lah rapi si iem ge nini teh. Tapi dihitung-hitungan mendingan sorangan sih nini Oda teh. Dumuk balanja nanaon ge jeung sorangan. Moal maraban nu sejen. Si iem mah da geus ngontrak. Mending we teu indung wae anu mere rasiko. Soalnya enak mah ya salakina ieu. Bayi rapi can mah ieu. Ma rapi, ma geulis ya ma make eta teh warna ungu teh warna janda sia ma. Cek saha wae. Kayak mah laku jalan sia. Kadang-kadang baji kadang anu Naon kasih. sih? Ulu, ma eta jeung naon, ma? Apaan cak berekat. Itu mah mau nu situ ngerakeun kan di ditu halus plastikna. Oh ulah mawa ieu. Ulah tunda deui. Teu mau naon mak. Henteu ayo pantana gerakon ci we. Sing anu asup. Kayak berlian main nyokot deui. Wah berlian. Nya sugan mah boga berlian. Entah boga Ayo. Ayo. Urang ngabuburit yuk. Atuh udah berang kene Amel. Keun bae ayo urang nongkrong di Cidople. Di Ragasi yuk. Oh nu keur viral teh nya. Urang dieu ke di Gonggona yuk. Tapi orang keur teu boga duit Mel. Kan kudu mawa duit Teu loba. kudu make duit, gretong. Loba lekong. Gitu. Lekong brandong Heeh. Cuci metong. Ya tapi ayeuna mah berang kene kitu kedeung nya. Yang ayeuna kedeung mah pasti pas sedap-sedap Ya tapi kan ayeuna mah sepi meureun Amel. Teu sepintas ieu tadi oge aya totot 2 totot. Lihat Oh, nya geus atuh daripada ka pengajian heuh teh Emberet di pengajian mah ieu kepanasan. Soalnya kan banyak ibu-ibu sosialitem. Iya. Emang. Udina yuk Yuk cus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ih, geuningan geus mulai arek asup erakeun. Henteu asup ke mal menang konsumsi deui Aduh, jaba menang kolak BG aing mah kumaha. Iya, Mak, Yam saya di dia Yam. uing arek rotiban. Oh ya mah gerek saro ya diajar Bu Haji. Tapi era mak, uing seumur-umur kakarek rotiban. Oh ya mah Mana kunang. emang ngarep-ngarep eta mak berkah. Bu Haji bisa wae Hai bareng atuh jeung mak. Hai bareng. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla anu tos masihan kanikmatan nikmat iman Islam sinarang Islam. Sareng teu hilap ka baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan sing dipasihan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. As-salatu imaduddin, eta salat teh tihangna agama. Lamun urang teu salat berarti urang teu boga tihang jakeun ngokohan eta agama urang. Nyaeta rukun Islam aya 5, nu kahijina syahadat, salat, zakat, puasa, munggah haji ka Baitullah. Namun mampu. Nu kahiji syahadat ditumpuk deui nu kadua salat, nu katilu zakat, puasa, munggah haji ka Baitullah. Lamun urang eueuh salat berarti tigubrag eta agama. Ustaz teh menilila banget ceramahna. Eta konsumsina irasa dibagikeun meuni lieur da. Bu, ngartos henteu anu kusim kuring. Diwartoskeun nembe tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu sim kuring sadayana ibu-ibu tos ngalartos, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Hampura bilihna aya kasalahan. Sakieu isim abdi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, capek Ame. Eko ge capung Masih jauh tuh sih. Jauh di totoang itu tuh nu aya sawahan tuh. Yang geus di dieu we lah ngabuburitna. Di DG sarua kene Ya tapi na jam 2 siang meni kuat geus ngabuburit. emberan. Batur mah jam 4 atau jam 5 gitu. Emberan Ya, tapi meni kuat takjil gratisnya. Aya Jadi itu tuh di kota. Hanya jauh. Paling oge kolak anu teh di kalapaan teh Pira kuting tibang abang kene gratis meni nemah. Emberan. Iya di hujan kuat teu eureun-eureun. Nah kumaha sih geus musim. Heeh sih emang nage. Mel, urang ke lebaran ieu
gaya rambut kudu dikumahakeun nya. BCL we em. Bangunan can anggeus teh anu ditekukeun teh buukna. Oh, ngewa atuh. Pan urang kan bogel. Keun bae em, pan ayeuna mah geus jaman. Urang disemoting sih ya. Ke ayeuna mah obat semotingna areueuh em aya nu madogan. Ih, maksudnya lain ka maneh. Embung we urang mah ka maneh mah. Ih, kametong sih. Ya embung ka salon Indri we. Salon Indri mehong. Cek so, tapi kan kualitasna Mehong. alus. Mendingan ka bencong em daripada ka awewe mah ka pewong mah. Tapi maneh mah teu lengkap obatna. Henteu em, pake obat nyamuk we em. Masih Emberan obatnya. bisa make obat nyamuk oge bakalan lurus. Ya teu bisa atuh. Maneh mah ya sabuat harita doang lurus, tapi isukan mah geus dikeramos teh rintik deui. Kan Eke mah pake obat nyamuk. Hmm. Aduh em, Eke jangan kolak ah. Gimana sih tukang kolak em? Kabimun yuk. Kabimun itu nu di ditu teh. Ya. Heeh. Ayo, ayo, cucu. Teh heula nya, nya. Haji, Haun sih aing. Naon. udah menang konsumsi Ah, nya puguh heueuh mah teh ya ti mah teh ngarep-ngarep buat mah. Banyak kumaha si ayu eueuh cenah ngomong nama aya konsumsi. Tapi bae ah. Maneh teh pahala no penting mah. nyalain gitu Bu Haji nya. Santuna nya ngarep-ngarepnya mah. Saker buka puasa Ayo mah. make ditraktir ku urang ayo. Asik. Geus ayo. Urang beli kolak ayo. Ya, hayang meser kolak, jeung chicken nanya. Ayo. Mama ngarampok Bu Haji. Ajeun bae hayu Bae bulan atuh, puasa. Pahalanya Bu Haji. Emang Mbak puasa? Insya Allah. Ayo, Insya Allah. Ayo. Kurangnya terakhirnya. Ada mah lesang mak. Corona mah anak aing ditinggalkeun, ngabelaan pengajian, ngabelaan rotiban. Teu menang takjil ah. Euy, Sini hudang teu. henteu. Ka ditu ah. Bolikeun, iya. Bolikeun. Oh, duitna eueuh deh ge. Mana boga duit teu? Aya. Bolikeun kolak ka ditu ah. Heeh tuh. Yo, teu menang takjil. Kunaon sih? Gini kan temeuna. Nah, kadung ka ceramah we ustad da meni lieur sira urang ah. Ngomong-ngomongan kot lila sih banget ah. Geus ka ditu tuh ka BEK. Balik kolak. Kedung lah. Nah, ubinya. Di usian mah kuat nepi ka magrib. Aman. Aman. Naon? Mana bukanya? Teu hidang kolot-kolot, puasa meni sampai buka. Awas ya mun balik ku aing. Goblok. Ayo urang ngaji. Ih, moalnya urang izin hela is. Tenanawan kan urang izin hela. Soalnya kamari oge meni kuat harareudang. Bejakeun nah ka eta nah ka manon? Ka pengurus masjid eta. Ka marmot. Alhamdulillah. Ilmu. Nah, manfaat karena ilmu iya cukup Yo, nama goblok yo utang gitu ayo lah. Sorry. Alhamdulillah ilmu tisim kuring sadayana tos ngalartos. Mudah-mudahan Jadi setengah udah kan urang yang berjobos. Kayak urang eling sorangan. Asa kesulitan serius. Enggak,